Sampurasun baraya sadaya lujeng wayah ieu tos ngaropi teh acan kopi hideung anu jeung ngebual teh geuningan kopi hideung di sarengan ku udud ya mangga rokok nama naon wae menghilangkan rasa kantuk rasa gambut gundah gulana kopi hideung awas pisannya musim hujan panon tunduh jadi bengras sanajan teu boga beas panon ge ngadadak awas alatan kopi sagelas udud ukur rokok tilas panon burem jadi awas leungit jangar komo was-was alatan kopi sagelas kopi hideung digulaan sanajan menang mentaan udud linting dilemetan aspak pinuh dikorehan kopi hideung diregotan sagelasna ku kabehan keur susah pasti ngalaman nganggur eueuh ngagawean aduh kopi hideung digulaan sakedik gulana mah nya ngan wayah beunat lamun kopi saregotna ewang lama nikmatna kopi hideung panon tunduh jadi bengras sanajan teu boga beas panon ge ngadadak awas alatan kopi sagelas aduh udud ukur rokok tilas panon burem jadi awas leungit jangar komo was-was alatan kopi sagelas kopi hideung digulaan sanajan menang mentaan udud linting dilemetan asbak pinuh dikorehan kopi hideung diregotan sagelasna kutiluan tersusah pasti ngalaman nganggur eueuh pagawean alah kopi sagelas kutiluan teh geuningan serbut ewang aduh tapi dah nikmat we karasana teh ududna rokok tilas teh roti panon tunduh
tugasna kutiluan bersusah pasti ngalaman nganggur eueuh pagawean. Sampurasun dulur, aduh kemana wae ya, aduh kirujeng ke dambalnya, mudah-mudahan we urang saking milik minggu di bagian timur kawasan aja geningan ayahna mun gawe rada cara pe nya mangga urang hiburan lain namanya. SD penting mah daek digawe ansa ukur ngangon embe bisa beli BMW walah lain bohong lain catur di SD eueuh nu nganggur bere risiko ka dapur tarangin jeman kabatur cara milih gawe sok sanajan awak capek rezeki teu hararese dahar sebeutih brasare beda deui jeung sarjana nganggur di mana-mana udah gawe oge aya ngan gajina teu sapira beak tanah beak sawah keur mayaran kuliah utang oge jadi berkah ngan nyesat tinggal iman. Ulah kita malangsak aja sekolah mahnya. Tapi di mana budak ngajujur banyak dirojong we. Kan ulah sote budak we ngerasakeun susah anu jadi kolot gitu nya. Sok sanajan lulusan SD tapi ai waktu sukses mah sukses we. Oh bahasa jana nganggur lawan gitu lah dulur. Lain bohong lain catur di SD eueuh nu nganggur bere risiko ka dapur tarangin jeman kabatur cara milih gawe sok sanajan awak capek rezeki teu hararese dahar sebeutih brasare beda deui jeung sarjana nganggur di mana-mana nu digawe oge aya ngan gajina teu sapira beak tanah beak sawah geuningan keur mayaran kuliah utang oge jadi berkah anu
rezeki teu hararese dahar sebeuti prasare. Beda deui jeung sarjana nu nganggur di mana-mana, nu digawe oge aya ngan gajina teu sapira. Beak tanah beak sawah keur bayaran kuliah, utang oge jadi betah anu nyesa tinggal imah. Udag-udag kahayang jeung kabutuhan, loba jalma anu salah pilih jalan, mere eupan ka lauk nu kalaparan, disontrolan teu apal aya usepan, sigana mah dibere jeung ditulungan, panon hejo ningali duit gepokan, teu paduli sirah jangar keur isukan, teu penting mah poe ieu katutupan, sirah jangar mikiran duit setoran, utek mikir sabab eueuh pagawean, nyumput nyempot kudu nagih ngadatangan, nu antukna kula warga jadi korban. Uclak eclok pinjeman ka babaturan, nu sarua nasibna jeung kaayaan, pinjem buuk kanu gundul di jenghutan, nu antukna utang jadi ngagedean, awut-awutan hirup teh awut-awutan, sapopoe jauh tinu katenangan, kana ibadah talangke hare-hare, terasa darasa memenga jadi bangke. Udag-udag kahayang jeung kabutuhan, loba jalma anu salah milih jalan,
sirah jangan kerisukan. Nu penting mah poe ieu katutupan. Sirah jangan mikiran duit setoran, utek mikir sabab eueuh pagawean. Nyumput nyempon kuno nagih ngadatangan, nu antukna ulah warga jadi korban. Uclak eclok nyinyeman ka babaturan, nu sarua nasibna jeung kaayaan. Injem buuk kanu gundul di jeung hutan, nu antukna utang jadi ngagedean. Awut-awutan hirup teh awut-awutan, sapopoe jauh tinu katenangan. Kana ibadah talangke hare-hare, gerasa darasa memeh ngajadi bangke. Awut-awutan hirup teh awut-awutan, sapopoe jauh tina katenangan. Kana ibadah talangke hare-hare, gerasa dar samemeh ngajadi